Sampurasun para wargi nu dipiasih ku Pangeran. Pribados ngaraos bagja tiasa nepangan para wargi sadayana dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Para wargi mangga urang nyuhunkeun sih pitulung Gusti ngalangkungan doa. Hayu mangga urang ngadoa. Nun Pangeran anu sapapaosna dipuja sareng dipuji ku abdi-abdi sadayana. Dina danget ieu abdi-abdi sadayana sumujud ka Anjeun nyoba sejak ngalenyepan piwuruk anu ku Anjeun sejak dibagikeun ka abdi-abdi sadayana. Mugia roh suci ngauban masihan kamampuan ke abdi supanten abdi langkung ngartos sareng tiasa dilaksanakeun dina kahirupan abdi sadidinten. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi anu dipikaasih ku Pangeran, panglenyepan dina danget ieu dibantun tina renungan wasiat anu jejerna ngabewarakeun padamelan Pangeran. Dumasar kana aosan Kisah Rasul-Rasul 21 ayatna anu ka-17 dugi ka-26 genep atuh ayat emasna dibantun tina ayat anu ka-18 anu kieu unggalna. Paulus muka carios ngadadarkeun sagala hal anu dipidamel ku Allah di kalangan bangsa sejen ku perantaraan anjeunna ditetek di awal dugi ka akhir. Para wargi anu dipikaasih ku Pangeran, naha kantos para wargi nyarioskeun perkawis kapageran Gusti anu nyarengan kahirupan para wargi sadayana. Kumaha reaksi nu ngadarangukeunana? Biasa wae, kataji atana bisa balikna malah nolak para wargi sadayana. Paulus dicarioskeun dina pasal samemehna sumanget pisan bade ngacuk-cuk Yerusalem dugi ka nunda ka Efesus. Paulus oge henteu nurut ka dulur-dulur saimana supaya ulah ka Yerusalem. Namun Paulus keukeuh ngajukjuk ka Yerusalem. Di ditu anjeunna ngadongengkeun kalayan eces naon anu tos dilakukeun Gusti Allah ka kaum lainna. Namun dina gempungan resmi sareng para pamimpin jamaah Yerusalem teh Paulus kuciwa pisan. Kunaon? Sabab respon aranjeunna teu sipati. Para pamimpin justru ngadugikeun tuduhan ka Paulus ti dulur-dulur saiman kaum Yahudi. Aranjeunna teu masihan kasempatan ka Paulus kanggo ngabela diri. Tina diajar tina pangalaman Paulus nalika kenging sikap nu teu payus anjeunna tetep handap asor bejuang ngengengkeun jiwa-jiwa kanggo Kristus. Sok sanaos sanes hartina ngorbankeun bebeneran kadang urang kedah fleksibel dina hal-hal anu sifatna teu penting. Dina palayanan pasti sok aya benten prinsip, benten pamadegan, namun panglayanan anu didasaran ku asih moal ngajantenkeun pacekrokan. Mugia hal eta henteu ngajantenkeun kahalang karya Gusti kanggo urang di dunia ieu. Mung sakitu pamirsa anu tiasa didugikeun dina panglenyepan danget ieu, mangga urang sami-sami ngadeuheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu luhung agung dilebet panjenengan Gusti Yesus Kristus, abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti kabingahan wireh anjeun anu parantos nguningakeun yen abdi kedah handap asor, kedah someah, kedah ramah, kedah tetep ngabewarakeun janji-janji Gusti kanu sanesna sok sanaos ditolak namung abdi-abdi percanten Gusti sejan nulungan abdi
Gusti sejamasihan kakiatan ka abdi-abdi sadayana. Hatur nuhun Pangeran, pandeda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus anu janten juru salamet abdi sadayana. Amin. Para wargi sadayana kung sakieu panglenyepan anu tiasa didugikeun, ulah hilap like, subscribe sareng bagikeun kanu sanesna. Margi ngalangkungan eta para wargi teh tos ilu biung ngamasurkeun dina Injil kasalametan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan urang sadayana. Hatur nuhun.